nila teh saya 2 ramo mah kitu nya. Alah heueuh ka cenah bisaan maneh euy cenah. Sok cenah eta deui cenah ngala deui sanangan deui cenah. Tah geus kitu teh nya ieu teh ieu deui nyasar deui kana jero eta teh jero-jero anu awi anu disolokan teh. Akar kalapanya Ari jebrod teh nya si horeng teh lele meureunnan. Pan lele manukna teh pamatilan. Jebrod teh kana curu. Wara teh getihan. Alah cuk aing teh ieu tingali ieu getihan. Heueuh nanda sia mah cenah eta lele meureun eta mah cenah kitu nya. Nah geus kitu teh balik jalan kebon urang teh dibawa jalan kebon. Di jalan kebon teh geura aing mah dasarnya ngoreh ieu deui ngoreh sampe da lapar beuteung teh. Ngoreh sampe heuh sia cenah dahar nah sampe cenah. Aya cengek rawel nya. Cengekan. Heueuh cengek geura jeung eta jeung sampe cetrok kana sampe cetrok kana cengek nya. Dilada. Jalan kebon aing dibawa mau ke cengeng teh ieu euy ku anak ua kitu nya. Geus kitu teh datang teh ka imah sangu saremeh-remeh acan. Aing mun nyeri hate cengeng teh nya ngagayeman sampe we di kebon teh siga begu urang teh. Da eta diwarah ku anak ua kitu. Tah kokodok urang teh nya balikeun teh teu mawa genyer. Ringkung. Heueuh ringkung meunang impun. Eta meunang tutut keong nya haremis balikeun teh. Sagala we diala sa sawah teh. Barang di sawahnya. Nya mana wadahna teh keur lauk. Adieu deui atuh. Eta saladah aya mun dijieun lotek bakangeun nya saladahnya. Heueuh jan lotek. Jeung waluh. Jeung waluh aduh anyir euy. Da eta mah nya lalakon eta jeung anak ua. Ni teung-teungna teh aing ni sok nyarari hate eta inget nyaman baheula. Balik nyair lapar di imah eueuh nanaon geura. Di zaman tampra tamran sugan mah. Heueuh eta zaman tapran naon teh nya atuh da inung eueuh di imah geuningan da nyiar wae gacong kakeprak. Jauh di ngeprakna teh. Ni geus ieu teh geus asar can balik-balik teh keng teh indung teh ieu teh nya meunang henteu meureun teu bisa indung teh diajakan ku urang mana teh nya urang legok kitu. Da urang legok mah sok ngarareprak kitu diajakan ka emak teh nyamper subuh keneh teh. Urang teh geuning eueuh nu ngasuh da maneh nyaba ka Bandung. Ieu eueuh nu ngasuh. Urang teh sah ditinggalkeun teh nya. Ditinggalkeun ku emak eta ngeprak. Di imah teh nya eueuh nanaon geura aya reumeuy kacang.